Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaidatu jeung ari ngaran qaidah. Eta qadiyatun qadiyah hamliyah mujabah. Sifatna qadiyatun kulliyatun anu kulliyah. Sifatna qadiyatun yuta'arrafu tur anu diteangan nyaho. Ta'arruf minha tina kulantaran qadiyatin naon ahkamu juz'iyatiha pirang-pirang hukum pikeun afrod maudhu qadiyatin. Ari conto qaidah eta nahwu al-amru lil wujubi haqiqatan. Saumpamana lafad al-amru lil wujubi haqiqatan. Al-amru ari amr eta lil wujubi tetep pikeun wujub. Istiqror haqiqatan dina haqiqohna. Ai fil haqiqati. Wal ilmu jeung ari ilmu eta sabitun anu tetep naon al ilmu. Subut lillahi pikeun Allah ta'ala maha luhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Wal qati'atu jeung ari lapad al qati'ah eta bimakna maqtu'i tetep kalawan harti nyaeta qaidah anu dipasti. Naon biha kalawan al. Sehingga berarti ucapan musannif bil qawaidil qawati'i mangrupakeun majaz akli. Lantaran ari qawaid mah lain anu masti, tapi anu dipasti maqtu'un biha. Ka'isyatir rodiyatin tur eta tetep saperti lapad isyatir rodiyah. Min isnadima ari isnadna qati'ah kana dhamir anu rujuk kana qaidah eta tetep sawareh tina bab ngaisnadkeun kana lafad. Silah nama lil fa'ili anu diadegkeun naon ma pikeun fa'il. Isnad ilal maf'uli bihi kana maf'ul bih. Isnad limula basatil fi'li karana arah-arah cumantel pagawean. Mula basah lahuma pikeun al fa'il jeung al maf'uli bihi. Wal qati'u la'ala shawab ieu teh wal qati'u sanes wal qat'u. Lantaran ceuk tadi qawaid mah maqtu'un biha. Tah ayeuna naon anu jadi qati'na. Wal qati'u jeung ari anu masti mah qat'u bil qawaidi kalawan itu pirang-pirang qaidah. Sifatna al qawaidi al qat'iyati anu bangsa pasti eta adillatuha pirang-pirang dalil al qawaidil qat'iyah. Sifatna adillatuha al mabniyatu anu diadegkeun naon adillatuha. Bina fi mahalliha dina jero pirang-pirang tempat al qawaidil qat'iyah. Ari conto adillatuha eta kal akli tetap saperti mikir-mikir akal. Sifatna al akli al musbiti anu ngajadikeun tetep naon al aklu. Isbat lil ilmi pikeun qaidah anu cumantel kalawan sifat ilmu.
wal kudrati jeung pikeun qaidah anu cumantel kalawan sifat kudrah. Isbat lillahi pikeun Allah ta'ala maha luhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Wan nususi jeung saperti pirang-pirang nas, wal ijma'i jeung saperti ijma', sifatna an-nususi wal ijma' al-mutsbitati anu ngajadikeun tetep naon an-nusus wal ijma'. Isbat lil ba'si pikeun dihudangkeun tina kubur, wal hisabi jeung hisaban, wa ka ijma'is sahabati jeung saperti ijma'na sahabat. Sifatna ijma'is sahabati al-musbiti anu ngajadikeun tetep naon ijma'us sahabah. Isbat li hujjiyatil qiyasi pikeun jadi hujjahna qiyas, wa khobaril wahidi jeung khobar wahid. Isbat haitsu amila dina tempat sakira-kira geus ngamalkeun, saha katsirun jalma anu loba, sifatna katsirun minhum anu tetep sakatsir sawareh ti as-sahabah amal bihima kalawan al-qiyas jeung khobaril wahid, mutakarriron kalawan amal anu bulak-balik, syai'an tur anu masyhur naon amal. Amal ma'a sukutil baqina disarta repeh sahabat anu pirang-pirang anu sasesana. Sifatna sukutil baqina alladzi perkara, silah alladzi huwa anu ari alladzi sukutul baqin, pimisli zalika bari anu tetep dina pantar itu madkur tina al-qiyas jeung khobaril wahid. Tingkahna zalik minal usuli bari anu tetep naon zalik nyaeta pirang-pirang pokok. Sifatna al-usuli al-ammati anu umum naon al-usul eta wipakun nya tujuan, wipak adatan diceuk mungguh adat.